Sah, hampurannya kakarek ayeuna rek bayar nu kamari teu kaburu wae. Lah padahal mah atuh. Ipan aya utang mah kudu dibayar. Padahal mah tambahan. Tambahan sabaraha Nah, deui. bisa ieu mah heureui lain. Humor eta mah nya. Humor kitu. Heeh. Dina nama Nya atunya. Nuhun atunya eta nya. sami-sami. Ieu, itu aya sayuran naon ieu mah teh sayuran. Tidak ayeuna mah eueuhna naon pan geus mulang geus burit ayeuna mah gitu. dilewana naon. Duh atuh aya nasin atuh kudu masak naon ayeuna. Tah atuh masak saya ya we naon we atuh. Nah, atuh enak saya aya. Tapi isukan tong pohonnya ka dieu nya. Sayur. Heg. Atunya. Ayo. Mangga nya. Jung, hati-hati. Jung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tong pohonnya. Nah. Duh, atuh urang kudu masak naon atuh ayeuna. Jang, Kumaha mah? Aya perlu jeung si Dian. ieu ayeuna mah pangusupkeun ka Pandi. Nah, ambung lah. Ieu Jang. Pangusupkeun heula ayeuna di imah eueuh dengan sangu Lah, ambung lah. Jang. Awas ya, mau diberi bekal sabulan. Nah, oh. Aing kero aing ngek nangan jalma. Pal di teh maling. Sup deui ngusup deui lah. Ah. Ini nyeri oge euy. Ngomong be ya orang pani pusing gerak TV itu wete jadi sada uga radio wete tel teh eueus soraan deui wae ditarikan kalah ka tetangga ka ari mah baraeun atuh be sada geura maneh teh cicing wae kumaha ieu solusina be anya iya kumaha be tah sing Jang ngintip sigana mah Andi euy. Ngalieu, Jang ka dieu ngalieu. tungguan Jang ka mana nu benerna Panggil kieu deui wae. Yo, ngintipnya. Tuh, jak aja atuh aing ngintip mah. Aduh, ngintip. Amuan. Ih, atuh aing mana teh rek ngintip saha mah teh, tutukan teh. Aya madudak euy. Rean ah. Aya nu mandi gitu ditusukan. Mawa jujur segala. Janeng lah kumaha aing we. Lu satu lagi gitu mah. Mayanya hiburan. Jang, jauh kene teh ieu teh tempat marandi teh. Walah. Ya elah tuh jauh ge. Jadi, enak. Sora. Awas tong wani-wani ngaliwat ka dieu. Mun teu mawa udut jeung kopi. Mana nu marandi teh? Bawa sora jurig sia. Cobaan. Berani aing kabur. Itu numpat tinggal hiji deui. Hei, budak. Sia cicing wae di dinya, ha? Mana udut jeung kopi aing, ha? Den galah ka eueuh ka mana jalma teh tuh. Lah aing mah. Ngintip teh gagal ieu mah. Hei, budak. Sia tong cicing wae di dinya, mana udut jeung kopi aing? Kumaha cenah ieu jelema teh euy? Kudu sieun ieu mah. Aing rada arah. Budak. Ada ngewan. Lah aing mah ieu teh si Jajang teh ka mana tuh nya? Ieu teh teangan balik, teangan balik. Tapi mun di teangan teu nyaho jalana. Ai balik aing sieun sorangan. Kumaha tuh ieu teh?
Dulu eta jelema kalau ulang-ulang wae. Sieun atuh sia teh. Hei, budak, mana kopi aing? Sia moal bisa balik teu mere kopi mah ka aing. Aing kumaha? Walian pisan ieu jelema. Aing cobaan deui ah. Budak, mana udud jeung kopi aing? Aing. Budak, aduh aing sewa sorangan dia. Duh, capek aing. Duh, itu si Andre kumahanya. Mun indit karunya. Lah, bang susul dewe. Nah, eta pencuri ke tawanangnya. Berang-berang. Ai. Padahal maju masih kena teh. Ku aing dibalikeun deui sia teh nyingsieunaana. Iya aing kumaha ieu budak kitu tuh bisa disingsieunan. Aing dan hati kunaha. Boya siap bonang. Woyo. Kemana man? Terusan. Kepanggih saya teh tukang nyingsieunan aing di dieu. Panas we nyingsieunan ku aing singsieunan mereka motah ngagerabag. Cek bugah pugu lulumpatan aya nahan atuh jalma teh nya. Iya si Jajang nakeur nahan ya. Aduh. Aduh. Lambung lah. Jajah, awas ya mau dibere dahar. Mau diberi dahar sabulan gitu. Pae mau dibekalan sabulan gitu. Nah, atuh gitu. Siap. Satu. Buat ka dia. Mun teu mawa udud jeung kopi. Geus makan baru dakeun.